Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila muallifi hadzal kitab al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hasilud daf'i jeung ari kasimpulanana panolak musonib. Eta annahu sanyana kalakuan sareng tingkah. Eta law hajabahu lamun ngahalangan ka Allah. Naon syai'un hiji perkara. Kama huwa anu saperti itu sete eta sya'nul udhamai tingkahna nu aragu. Lasatarohu tang tunutupan itu se ka Allah. Kasimpulanana anu kamari dawuhan Kiai Musonib nolak pendapat mahjubin anu cenah Allah teh kahalangan ku makhluk. Atuh lamun kitu mah anjeun teh teu nekadkeun mustahil Allah kahalangan. Sedangkan perkara mustahil lamun ditekadkeun mungkin atawa komo lamun wajib. Eta pindah hukum maka berarti salah patekadan teh. Da tekad nu bener mah Allah mustahil kahalangan ku makhluk. Ari kari-kari ngabogaan tekad je kuring teu ningali Allah kahalangan ku makhluk. Tah kasimpulanana mah kitu akang. Lamun hek Allah kahalangan ku hiji perkara anu mana nu sok ngahalangan teh anu aragung atuh meureun Allah teh katutupan ku makhluk. Ngarti teh nu leutik nutupan nu gede. Kain salamar 5x7 dipake nutupan muning nu 2 kintal. Karting teh kan. Sok mikir sing bener kan. Teu ngarti. Nu mata dituluykeun ya ku Kiai Musonib. Walau kana jeung lamun kabuktian lahu eta tetep ka Allah naon satirun anu nutupan. Lakana tangtu kabuktian liwujudihi eta tetep kana wujudna Allah. Ay lidatihi tegasna kadat Allah naon hasirun anu ngaringkes. Jadi Allah bisa diringkes atuh ku naon ku itu se ku makhluk. Listil jami satri karena mistina tutup teh in hisra masturi fihi karena ngaringkesna anu ditutupan naon fihi itu al. Anu nutupan teh tangtu ngaringkes karena anu ditutupan. Wa kullu hasirin sareng ari sakur-sakur anu ngaringkes lisain kana hiji perkara bahwa tah mangka ari itu hasir lahu ka itu se
eta qahirun anu maksa. Mun Allah katutupan ku makhluk atuh meureun Allah teh karingkes ku makhluk. Cakur nu ngaringkes maksa jadi Allah teh dipaksa ku makhluk. Ngarti teu Allah nu gagah dipaksa ku nu lemah. Bohong eta. Teu bener akidah teh Akang. Li'annahu karena itu hasir. Eta yamna'uhu nyegah. Itu hasir. Kaitu masur. Tangtu ya kan. Eta si hasir teh nutupan. Maksa kaitu se gunakan asewe kadinya. Mimatina perkara. Waro'ahu tetap itu ma. Di satu kangenana itu se. Wayaksiruhu jeung ngaringkes. Itu si hasir karena itu se alam ahli netepan karena tempatnya itu hasir. Itu hak itu se. Jadi atuh ari kitu mah Allah teh dipaksa ku makhluk. Ngartiin teh lamun Allah dipaksa ku makhluk. Teu. Mata kade ulah ngamanaan hadis Rasul anu layarudul qada ila bidu'a. Jadi Allah bisa dipaksa kudu anjal. Wa yaj'aluhu jeung ngajadikeun itu hasir ruka itu se fi asri qabdatihi aya dina tawanan qabdohna itu hasir. Wa tahta hukmihi jeung aya di bawah hukumanan itu hasir. Wa dzalika tah ari kajadian kitu teh itu etala yasdu teu sah itu dalik. Allah aya di bawah hukuman makhluk teu kaharti. Ku makhluk dihukuman ku Allah. Teu sah pihak kita lah dina hakna Allah taala. Dikaulihi karena dawuhan Allah taala fi kitabih dina kitabna Allah wa huwari Allah eta al-qahiru anu maksa pauqa ibadihi disaluhureun abdi-abdina Allah. Eta ayat Quran. Makhluk teu maksa ka Allah tapi Allah nu maksa ka makhluk. Nu kasifatan ku qahar makhluk atau Allah kan? Makhluk. Tah Kang lamun heg ayeuna ya qahir batal, hasil batal. Mun hasil na eta batal, maka atuh hajabahuna batal. Di mana hajabahu batal? Naon cing madlulna? Naon cing ainul mudalalna Kang? Datiah nu didalilanana. Allah mustahil kahalangan ku. Jadi al-mahjubu al-haqqu laisa bimahjubin. Allah teu kahalangan. Ya teh Akang lamun hek ceuk santri mah ieu teh. Anu bieu teh eta kieu mun make bahasa ilmu mantek mah wahada tali batilun walamma batala tali batalal muqaddam walamma batalal muqaddam sabatan kiduhu wa huwa ainul mudallal pasabatalahu ta'ala naon al haqqu laisa bima jubin. Tapi nu teu ngaji mantek tong milu mikir Kang. Kita liur Kang. Jadi eta teh carita anu bieu teh berjalan dina qadiyah syartiyah. Istisna anu khilafiyah Kang. Berjalan dina qadiyah syartiyah. Jadi we kudu nyaritakeun qadiyah deui Kang. Jadi lamun dibahasakeun Kang ya cek ilmu mantek mah muqaddam jeung tali. Ari muqaddam syarat, ari tali jawab. Ari muqaddam nu ti heula, ari tali anu nyanding. Syarat jawab. Di mana batal jawab, batal syaratna. Di mana batal syarat, ya ainul mudallal anu tetep. Nah gitu kan. Gara sok papaiku Akang yak cariosan nu kamari. Law hajabahu syai'un lasatarahu walau kana lahu satirun lakana liwujudihi hasirun
walau kana lahu hasirun lakana lahu qahirun wa hada tali batilun walamma batala tali batalal muqaddam walamma batalal muqaddam sabatana kiduhu wa huwa ainul mudallal pasabatalahu naon cing tetapna al haqu laisa bima jubin. Tak gitu aka eta teh berjalan dina qodiyah syartiyah. Naon ari ngaran qodiyah? Ngaran qodiyah mah mahtamal sidqa wal kidba. Perkara anu bener bisa jadi, salah ge bisa jadi. Qodiyah teh khobariyah. Beja ya kan. Tapi ieu mah beja lain sembarangan beja ieu mah. Beja ti arifin, yen Allah mustahil kahalangan ku makhluk. Jadi lamun naik urang hate teu ningali ka Allah teh atuh lain di Allah masalahna. Nah hate urang. Kunaon? Hate nu leutik lemah paningalina. Tah kitu eta qodiyah syartiyah. Ari qodiyah teh kan khobariyah. Mahtamal sidqa wal kidba. Itu beja nu pantas salahna pantas benerna. Matak di mana manggi beja ulah dipastikeun bener. Komo nu ngabejakeunana anu pasek. Lamun pasek kumaha? Patabayanu akang. Inja akum fasikum binaba'in fatabayanu. Mun jalma pasek ngabejakeun ka anjeun ulah kapercaya akang. Fatabayanu taliti heula. Ari urang mah jeung dipercaya we nu ngomong teh pan. Ek dipercaya lamun anu bejakeun mahjubin Allah kahalangan ku makhluk. Aing teu nempo muning kahalangan curug. Kiraku celina ge mah kahalangan ku curug mah boro-boro muningna. Jadi masalahna di mana? Na paningali urang. Tah gitu kan. Waduh, mun teu ngaji mantek ya di dia lieur akang teh. Lieur. Ah gitu. Berjalan dina qodiyah syartiyah. Ari qodiyah teh aya dua, qodiyah syartiyah, qodiyah hamliyah. Sumal qodaya indahum kismani syartiyatun hamliyatun wasani. Nalar mantek baheula keur tahun 82. Keur teu poho mah ingat wae nepi ka ayeuna. Itu kan qodiyah syartiyah, qodiyah hamliyah. Naon qodiyah syartiyah? Ma hukima ala wajhi syarti. Di mana panon poe bijil berang aya eta berjalan dina qodiyah syartiyah. Jadi berang teh syarat panon poe bijil. Lamun teu bijil mah berang-berang. 2 tahun panon poe teu bijil aya berang mah. Tuh. Itu akan eta qodiyah syartiyah. Qodiyah syartiyah dibagi deui. Ala wajhi syarti, ala wajhi ta'alluqi ya kan. Eta qodiyah syartiyah. Lamun yang hamliyah dibagi deui, aya hamliyah kuliah, aya hamliyah syakhsiyah. Hamliyah kuliah dibagi deui, aya musyawarah, aya muhmalah. Tah kitu kan. Tina musyawarah aya bisulil kulli, aya bisulil juz'i. Kulli jeung juz'i aya sabilibah mujabah. Jadi we panjang tuntun. Tadi dibagi terus. Mantek kalau mengaji ilmu mantek henteu disemakeun ku guru, moal bisa-bisa sing 7 balik kau ge tamat ngaji mantek. Anu bieu katalar akang sanggup dipapai hiji-hiji. Moal mah katalar. Tek ilmu agama teh rea keneh Kang nu can diaji ku urang. Kakara nyaho rukun salat mah ulah wakang aku pinter. Can nyaho ubudiyahna dina salat, can nyaho abudahna dina salat. Tak gitu akang. Aya salibah aya mujabah. Tuluykeun akang. Ieu da ku Kiai Musonib atuh da dituluykeun bahasana di dieu.
Paukiyata makanatin kalawan luhur teh bangsa darajat ya teh bangsa luhur darajat gitu maksudna paukiyata makanatin pangkat darajat. Jadi kalau teh kaluhur lain kaluhur sirah darajatna Allah mulia tak gitu akan makhluk hina Allah mun wajalalatin jeung tegesna agung keagungan. Nah, lu bangsa luhur agung pangkat ya derajat lah makanin lain tempat tuh lain tempatnya ya luhuran luhur hisi lain luhur hisi in kota orang tulikeun lah logatna si pohon ke majukeun deuna in kunta mengucap anjeun kai paju ila kumaha dijadikeun naon al hijbu halang malzuman kana malzum wasatru jeung tutup-tutup laziman dijadikan kana lazim ma'anal hijba sarta sanyana hahalang waritu hijbu eta asatru tutup-tutup qultu maka ngucap kaula makna hujbi ari makna hahalang makna hijab eta inna mayusiru pastina merenya itu ek yasuru geumana inna mayasuru pastina merenya itu hujbu fil urfi cek adat itu ma bima kana perkara takodama nu geus diheula itu ma minarifati tina kaluhuran wal azamati jeung keagungan wala yasuru teu merenya itu hijbu bihasl mahjubi kana ngaringkesna anu dihalangan wa makna satru adi makna satru eta al aksi netepan kana sabalikna bahwa tamaka itu satru eta alladhi anu yaljamuhu misti itu ladi karena itu satru mal insyur man mahjubi sarta ngaringkesna anu dihalangan paju ila mangka dijadikan itu satru laziman kana lazim bisartiatil ula dina bangsa syarat anu kahiji diujala supaya dijadikan itu satru malzuman kana anu dilazimkeun anu ditetepkeun bisaniati dinu kadua wal makna jeung ari maknana eta ana atawa inna sanyana kaula lawan nadorna lamun ningali kaula maka perkara tak tadihi anu merdih kana itu makna azamatu keagungan Allah subhanahu wa ta'ala Allah min subutil hijabi tina tetepna halang lakana tang tu kabuktian lahu ka Allah eta satirun anu nutupan patagoyaro maka robah naon al muqaddamu muqaddam wa tali jeung tali bihadi takwili kalawan ieu takwil ieu mah nyaritakeun lapad lain nyaritakeun penjelasan itu tadi ya kan mata geus dijelaskeun tadi jadi bahasa Kiai Musonib wa kullu hasilin li syai'in fa huwa lahu qahirun teh akan ta eta teh berjalan dina cek ilmu mantik mah dina qadiyah syartiyah ya gitu anu khilafiyah seperti ngadalilan sifat kidam nah, ngadalilan sifat kidam lamun berjalan dina qadiyah syartiyah jadi panjang lalam yakun kidaman lakana wujuduhu badal adam walau kana wujuduhu badal adam lakana hadisan walau kana hadisan lakana lahtaja ila muhdisin walau ihtaja ila muhdisin lakana wujuduhu badal adam kanu tadi balik deui ka ditu akang lamun ayana butuh kanu nyieun tapi jadi wujudna teh sanggeus eueuh tuluy dijelaskeun wa ada tali batilun aya geus eueuh teh batal di Allah teh di mana batal tali batal muqaddam batal tali batal muqaddam wa ada tali batilun wala mabatala tali gitu batal muqaddam wala mabatala muqaddam sabatana kiduhu wa huwa ainul mudallal pasabatalahu ta'ala al kidamu tak kitu sanggup katalar eta dalil mata ari dalil tafsir 5 fardu kifayah mun salmuruh bisalan doraka sararea aya nu bisa hiji lunas kan
Beda jeung dalil ijmali eta mah kudu bisa masing-masing. Ulah milu ka bapak aing bisa baiklah aing. Oh, itu bisa. Kudu bisa masing-masing itu. Maha hadir Allah taala kan. Nah, gitu. Tadi dia urang kudu bener-bener hate tafakur. Mata kelamun teu tafakur mah moal ma'rifat. Nu bieu ge lamun teu bisa mikir mah moal kaharti. Tak aya santri nu geus ngaji mantek teh balik we. Naon sama liur aing. Tuh, hiji 8 atuh bisa jadi sabaraha? Bisa jadi 48. Ari cek ilmu jurumiyah mah jedun qaimun. Eta teh disebutna naon cing? Mubtada jeung khobar. Urusan mubtada aya babul mubtada. Urusan khobar aya babul khobar. Kudu bisa nerangkeun mubtada jeung khobar. Eta ilmu lugah. Geus. Eta teh termasuk mubtada jeung khobar cek ilmu nahwu mah akang eta teh. Tapi lamun cek ilmu mantek mah lain. Itu beda. Naon? Lapad musta'mal murakkab disebut. Lapad musta'mal murakkab akang. Lapad nu dipake di kalam Arab sarta ngarangkep koma jeung jaidun atau jaidun ko imun. Lapad musta'mal murakkab. Anu lapad musta'mal murakkab aya khobariyun. Kan? Aya insya'iyun. Nu anu khobariyun dibagi deui. Oh, jadi panjang terus kalau itu kan. Ieu mah didongengkeun sote ngarah bapak-bapak nu geus kolot di marboga budak pesantren ulah nganggap gampang. Sia mau beletnya 3 tahun can bisa ngomong. Ajangan ngaji 15 tahun betul. Udah kakak 3 tahun wis dituntun kudu saudara bisa. Ajaran usarangan. Ayo, akang cuman ngerti, palingan anak yang belet wae bahasa ngaji. Oh, boro-boro pika ilmuwan teh akang nasib oge nya teu lieur. Bener kan? Lieur kan nasib oge. Aya nu balik kita nasib budakmu. Lian surana lian surani lian surana lian surana lian surani lian surani lian surana lian surani lian surana lian surina lian surani lian surani isok balikan bahkan bisa teh budak oge aing teh lieur guru serak ti balik teuing bisa budak mah tak ulah gampang kajengan teh murid santri sia mengaji dia ajengan atau ajengan lu belet kira jangan bol ilmu nu hese ya gitu. Entak aya kalau taruh pinter ngaji mah sia teh mungkin mohon bisa ngaji cenah cenah sia kunaon kitu cinta amat cenah ngaji surat tahun 15 tahun 15 tahun mah ngaji mau tulisna naon astagfirullahaladzim ari urang 3 tahun bisa ngap cukup mau ngaji deui da aing ka iman disebut ajengan padahal ngaji cantana segala teu bisa asa hebat terlalu pagi jadi jalma anu pinter teh eta pangbodoh-bodohna bodoh dalam pengajaran mah ngaji sok karasa ribuhan ngaji. Entak ajengan mah mun boga budak pesantren ka guru teh kudu hormat. Da karasa ku aing ribu eta ngaji. Jadi guru teh ribu mah pertahan santri teh gampang. Payan alar geus alar gampang kitu. Misalnya akhlak kudu bener kudu dawakia. Yo keur ilmu alat dia maka cara naon eta mah. Mereka tadi mah kerana melencok. Encalah melak farela kudu kumaha. Gemukna ti mana? Bener. Nyancan nyen komposna perlu ke ilmu.
kuliah heula di pertanian bener injang jumelak we jadi pepelakan yang terjadi sebab salah ngurus melak mendatang make L akan geus kakara meuli lencok jeung patul geus papade mah tangtu aing loba barek heula geus dipacul di pelak parena mah bener teu melak parena. Abdi menerangkan saya lain akan kudu ngaji ilmu mantep lain supaya apa hese ngaji lo pakene ilmu cat jadi mau gampang kaji kita ajuman masuk antren 25 tahun belet-belet aja ajaran kesorangan bener ilmu dorek asupan lanjut ke pilar makanan kita apa saminggu bahasa minggu santri di sekolah boleh pakai kan untuk ilmu alat jika markau mata kiak bila mimpi misalnya bahir contoh tu dulu badina ilmu alat hiji we dan memikir cukup hiji ada tu mikir mah ngaji HS mah ngerti-ngerti mesti cari contoh ya tak perlu mikir lain mikir hukum ngaji tak kudu tafakur ngaji mikir ajaran pintar dengan kalau nyaho. Padahal ngaji alat ngaji nabung ngaji sorok ngaji ilmu bilaga teh keur supaya nyaho kamu. Ah gitu. Jadi orang keur nganyahokeun ilmu makrifat keur belajar ilmu makrifat. Tah kitu bisi hoyong terang ceuk kiai teh aing kalenjang ngomong make ilmu ngobrol teh nah alim kitab teh make ilmu ngarah ku urang ieu dina law we law kana lahu satirun lakana liwujudihi hasirun wa kullu hasirin li syai'in fa huwa lahu qahirun we mikir urang qahir batal hasir batal batal hasir batal hijab matak judulna al-haqqu laisa bimahjubin. Geus we lamun aya hate teu tajalli ka Allah akan eta hate teh kang can nyaho ka Allah. Nu nyaho ka Allah mah nu tajalli sebenarnya kan. Matak disebutna nu tajalli mah marifat bil jam'i nyaho bener. Nu can tajalli mah can bener-bener nyaho ka Allah teh. Kakara ramyang-ramyang. Ningali ge osok beda-bedanya. Aya nu ramyang-ramyang, aya nu cekas ningali teh pan. Beda-beda. Tak marifat teh dua, aya marifat am. Eta mah anu nyaho ngan can tajalli kitu wae geus. Aya anu nyaho ka Allah geus tajalli eta disebut marifat khos. Anu marifat am opat golongan anu marifat can tajalli ka Allah opat golongan opat makom hiji rogibin dua makom abidin tilu muridin ka opat salikin salikin teh can usul ka Allah kan ngan keur leumpang beda-beda anu mahjub ja anu kakara rogibin aya nu geus dina salikin mah geus leumpang nu leumpang ge beda-beda aya nu kakara leumpang aya nu geus tereh nepi bener kan lamun di tafsir mah panjang ilmu teh kan ilmu rogibin kieu ilmu abidin kieu ilmu muridin kieu ilmu salikin kieu beda. Eta mah golongan marahjub nu teu bisa hate ningali ka Allah. Salat ngaduk-duk tarang nepi ka hideung. Eta lamun can usul eta kakara dina makom abidin atawa muridin atawa salikin. Itu kan. Aya marifat khos anu biru yatil ian. Beda deui eta mah. Nu itu mah anu marifat amma bidalil ieu mah biru tak yatilian, kadang tajalli ka Allah.
tah anu tajalli ka Allah mah aya 3 makom, hiji wasilin, kadua arifin, katilu muqarrabin. Tah kitu aya nu ngabasakeun kieu wasilin, majdubin, muqarrabin. Kitu geus. Jadi arifin anu tam dina kayakinanna teh majdubin. Istilah arifin masuk di pakai ibarat pikeun jalma anu sirna tajalli kana nurdat Allah. Tara disebut arifin, ari anu can nepi kana nurdat Allah mah, nu can naikkan mustawan qobaqausen mah, nu kakara tajalli afal, tajalli sifat mah disebutna ge eta kan arifin mubtadiin disebutna, nu ma'rifat tapi dia alajar. Mata kieu wasilin, arifin, muqar atawa wasilin, majdubin, muqarrabin. Jadi nu aya wasilin kakala tajalli afal asma wa sifat di Jabarut eta mah rohanina ningalina ka Jabarut. Geus di alam qadim Jabarut teh kan eta teh. Ngan dibahasakeun Jabarut qadim padahal. Da geus qadim pandat Allah qadim. Menya ningali kanu qadim can nepi ka alam qadim maka naik deui ti dinya tajallidat mah sok disebutna teh arifin. Lamun can tajallidat tapi geus makrifat ka Allah. Tajalli kana afal asma jeung sifat, wasilin disebutna. Nu geus tajalli kana dat disebutna arifin. Matak aya arifin teh aya nu di makom mustawan kakara arifin teh. Aya nu di qobaqausen, aya nu di auadna. Nu dia adna aya majdubin aya muqarrabin tah kitu maka jadi atuh golongan khos teh mana tajalli afal, tajalli sifat, tajalli dat tah kitu suur menek ditafsirna mah geus di hadrat Allah ge jalma nu keur naikkan makom anu geus nepi ka hadrat Allah tapi keur naik di makom hadrat Allah ngaranna tadani mun ti makhluk ka Allah taro. Mata kalau yang jadi kekasih Allah ibadah ulah cukup sama ibadah hungkul. Hatena kudu lempang ka Allah taroki jeung kamari dijelaskeun. Rek naikkan muqarrabin kudu ngaliwatan 3 tanyakan. Kunaon 3 tanyakan? 3 kasulitan. Ari nanyak teh sulit lip, bade jeung mudun. Sulit, mentak tanyakan. Naikkan makom abidin 3 tanyakan. Hiji sulit nyangan guru mursyid. Kedua sulit ngaji ke guru mursyid. Ngaji teh sulit cenah Kang. Udah setan memilu ngaji tuluh teh wah geus rupa-rupa. Aya hujan. Coba aliran, coba hoream. Sulit enggak? Sulit entak tanyakan disebut nanyak sulit. Lamun teu ngaliwatan 3 kasulitan moal nepi akang ka makom abidin. Moal. Bejaan anu teu jadi abidin jadi mahbubin. Satahap-satahap. Sakola mah SMP lah, geus kaluar SD teh, kakara SM. Ulah mikiran sekolah SMA di mana? Di SMP encan kan. Tak abidin heula, urang ge ibadah ka Allah aing naikkan makom abidin. Geus na enteng mah 2 we geus. Nu ibadah ke Allah teh aya 2 makom, aya dina abidin, aya dina muqarrabin. Geus kitu we. Tungtungna kabeh. Tungtung awamul mukminin abidin. Ngan abidin beda-beda. Aya abidin muridin, aya abidin salikin. Oh, geus beda deui, aya deui. Waduh aing malah geus ngaji. Hajar dililir teh Kang ngarah Kang teh apal jerona ilmu agama teh sugan aing paeh rukun salat geus salat surga we tereh hatur kitu mah. Dijelaskeun. Malah ngarasa pinter balik urang lamun ngaji teuleum ka jero mah Kang. Tu ngajina kitu saumur-umur kitu. Hiji kasulitan neangan Ari akang ayeuna geus manggih guru encan. Tah eta sulit, Pak. Manggih manganggih nganting mursid ting teu.
Ya kan kusim kuring dijelaskan bab mursid, ulah mikiran sampurna mursid, samursid mursid nu aya we geus. Matak bahasa mursidna pinter batan kuring, bener batan ajengan udah deket guruan. Aing eta macan mursid beda ieu. Kanu leutik, kanu penek henteu, kanu jangkung eueuh. Jadi belet akang seumur-umur. Ajengan anu aya, meureun pinter batan anjeun mah guruan. Ngan kudu bari bener, lamun pinter kawalinger ulah di guruan sarjan pinter ge. Ilmu teu man. Nah, gitu. Di guruan kudu jeung bener. KDM mah pinter bari bener. Gitu. Lamun beneran nonton tulus di guruan. Moal berkah. Gitu akan. Entak aya ti guru-guru, jangan ambil ilmu dari orang bodoh. Ulah ngaji kanu bodoh, kanu nyahoan ngaji. Nanyakeun Allah kanu teu nyahoan Allah. Atuh ngajawabna teh lieur hungkul. Kumaha guru ari ngaran usul, teh angan ku siang ke kapangi lieur santri teh mah. Lain dibacakeun jalana ka dieu ngaran usul teh anu kita santri boga lempatan aing can usul da can sakumaha definisi usul. Al inqita'u amma dunahu. Can aing mah can nepi. Ya sok aya wae pangreretnya kana harta keur salat. Jorojoy, motor keur salat teh. Usul tah. Kudu geus bersih. Lamun hate geus bersih tina tujuan kasalian Allah, usul ngaranna eta ngaran usul. Pegat hate tina boga tujuan kasalian Allah, eta usul ngaranna. Ulah dibayangkeun naik ka gunung Cakrabuana tuluy nepi, lain kitu ka Allah mah. Lamun orang aya pungkal pengkol salian Allah eta mentok di dinya. Salat usul henteu kunaon mentok di sawah. Salat usul henteu mentok di mana? Dina duit. Jadi teu nepi ka ditu da mentok di dinya. Anu mentok nyebutna anu kahijab. Kunaon teu nepi ka Allah? Eta kahalangan duit. Duit nu ngahalangan hate urang lain Allah na nu kahalangan mah lain. Ya kan tadi ilmu na kadinya. Lain kudu micen duit, aing gara-gara lo bating duit itu jadi hese usul. Duruk wae duit ku aing. Lain kitu akang. Ngan hate liwatkeun tina duit. Sok boga duit tas usaha, sok. Ulah mentokna duit liwatkeun ti dinya. Da eta mah lain Allah. Mun mentok di lain Allah eta ibadah mahjub disebutna teu wusul. Tah gitu. Sulitnya kan. Jangan guru sulit. Yang 70 tahun can menang guru. Mangina nu salasar we guru teh. Mangina nu salasar we Kang. Teu kapangi guru mursid. Teu kapangi. Kan anu geus hayang tepi mah lohor ieu teh kan. Udah maju setengah 12 tadinya. Sekomat kena batur ngajam akang setengah jam deui. Setengah 1 sanggup teu? Ngajam. Entong lila teuing ngajamna. Tas tikidul penting teh kan. Datang teh jam 4 teh keur tarhim barudak di dieu. Itu teh sare dari sare masuk lieur kan. Cinukul we bukan kitab, empi we ka bieu we. Teh sare akang. Sare mari butuh we. Ari tetunuh makeun bae lah teh sare. Batur ge ceneupan calon wali abdal mah tara sare sih. Ya. Kecuali butuh. Ya mah teu butuh ge sare we gawe. Ari tetunuh mah gawe naon atuh. Rek macul teu bisa beli mah geus muka kitab mah aya. Teu karasa waktu teh man. Gitu aga. Jam 4 je. Matak wayahna. Ngajam kan. Di pesantren guru. Abdi di dinya haul sareng reuni di pesantren Zainul Fatah guru. Ingat abdi baheula ngaji Ikna jeung Fathul Wahab di dinya. Jamu al-Jawami di dinya. Haji Jujawa baheula kaajengan teh. Petingga dicaritakeun
anu inget wae bahasa guru teh jang ngaji teh cenah da geus kawin abdi ngaji kadinya urang mimiti we jeung tungtung heueuh atuh cing teh reha tamat teh kitu halaman hiji dibuka dibaca geus ijazah tah sok tungtungna di cenah atuh 2 kali ngaji ge tamat atuh di aji tengah kusoranganna teh angan tengahna mah cenah astagfirullah waduh atoh abdi mah ari ngaji hayang lila yang sekedeung aya lagi aya nu geus ceurik hayang eureun ngaji geus lohor ajengan goblok teh maju wae aya nu sebut ngaji macan hayang eureun aya nu kasar bisa sanggup cenah ngaji beda-beda kumaha makom gitu jalma kaedanan ku ilmu atau warna ku ilmu beda jeung kaedanan ku duit lamun kaedanan ku duit waktu adalah uang benar lamun kaedanan ku ilmu waktu adalah gitu kumaha jalma beda-beda tak jalma masih rahna aku dengan usina pas patron kamar ya beda yang kayak joy boleh gitu ilmu gitu yang terpang nonton cinta ngaji ka dia mau ini sama orang gitu tahun 83 baru terjadinya oh ini 2020 cilok-cilok masjid mah ayo teh pada tuh ayo ngaji isdaya guru aduh guru dah yang berkah ilmu kemudian yang berkah ilmu sih daek kan wakeun murid cara ngaduakeun guru na kita ngaduakeun murid tragedi spiritual isukan di akhirat bawa barengan da teu nyambung rohani murid jeung guru ge guru teh sok ingat ka murid si anu baheula ngan berjana jadi kiai di Kalimantan ceun teuing ilmuna teh cukup didoakeun kitu teu kaya reuni teh kitu tapi penting dijelaskan ayana reuni teh tujuan kiai teh simpanan hiji rek sililubarkeun dong kitu mah tak datang hayang sililubarkeun dosa jeung guru bapana kabudakna minta bisi bareto teh ngawa guru antara guru jeung guru antara guru jeung murid antara murid jeung fungsi beto muka peti batur bareto penting arek nyamal cabe di bongkar putih Perintah halal isukna pohon tapi kaayana encan awas jata kehalangan ku dosa ilmu barokah gitu silih lubar kahiji silih lubarkeun dosa guru ge mata kelon urang teh silih lubarkeun dosa ari teu rek kitu rek naon atuh rek kudu bareng jeung guru malah kursi kudu jeung guru silih lubarkeun dosa kadua ya kan rek silih elingan jeung guru aing hayang dielingan ku santri guru nu mursyid mataralat ku alus daripada murid bisa jadi aing nu boga dosa ke aing jadi hijab ari ke santri usul aing termasuk da kahalangan ku dosa maloba baheula nyarekan santri aya dosa sena leungit 2 poe disangka dipake ku si eta dicarekan nyalahan nyarekan teh dosa guru teh ulah kena guru dosa guru ge dosa sarua ke santri nyen salah meunah wae saantri anu jadi dosa guru ge aya nu kawalat ku murid sabab guruna nu salah mata ulah mentang-mentang jadi guru sakahayang guru ulah ngamadaratkeun santri da jadi dosa tak kaduakeun ingat guru mursyid begitu sing teu panggih oge keun mah teu kudu panggih wae lain hayang dibere udud bapanggih teh lain sangka hayang dibere udud mah udud aing keur guru lain cilih lubarkeun dosa kadua rek silih eling sanu apal murid aing baheula anu geus pinter batan aing bareto ieu masa umur hirup dianggap santri we
Boy, itu geus hebat ngajina. Ibadahna geus hebat. Ya aku murid di keneh wae. Ente menjadi murid dah. Dibalik. Suka ya guru ge nanyakeun, tapi ulah ngarasa pinter santri pada di guruan ku guru. Oh ulah. Eta lamun kitu tidak tahu diri. Abdi ge osok ngaos di Singaparna abah aya, nya abah mau jadi murid uing. Itu ngerasa hebat, pada cicing di luhur. Kitu teh bawa keur ngetes. Keur ngetes meureun aduh aing dites ya. Gitu, mentak cinukul wah bisi ngaco ke ngajina. Ngetes eta teh ulah jadi guru reusan. Baheula jadi murid teh. Ayeuna mah bagus pinter. Hayang aing dielingan. Mata kudu atoh boga santri pinter teh. Lain rowa si mau dianggap saingan. Riweuh eta mah kitu mah. Jeung santri bersaing. Atoh ari urang asok bersaing jeung budak tara. Waduh mobil budak aing hebat batan aing kuhul ka budak osok tara. Tara kolot atoh waduh budak aing hebat. Santri guru ge kudu kitu. Lamun teu kitu goer mursid eta kang guru teh. Tak loba guru nu cilaka oge. Ngarasa lebih hebat daripada murid. Sanajan murid nyebut hebat, ulah ngarasa hebat. Urang mah boga rasaan. Eta teh bener disebut hebat teh. Tuh hebat di mana? Nu kasifatan kamal jeung jalal mah Allah. Makhluk mah kasifatan ku sifat sabalikna Allah. Lamun batur nyebut hebat, urang ngaku hebat, tidak tahu diri. Teu nyahoan Allah eta jenengan. Tak gitu Kang. Oh lah urang mah ngaku mah sakumaha urang mah. Ngaku sifat dia. Mata guru teh nyuratan. Ya, alumni itu urang mah reuni ari saurang mah. Urang mah alumnus, pertemuanana alumni sok disebutkeun pertemuan reuni pertemuanana alumni zamanna tina alumnus nu bener mah kitu akang. Alumni teh bahasa populer nu meunang ngamustaq tina bahasa Arab. Alamun orang pintar loba nyaho nah Jawa pinter datang surat alumni nyindiran aing guru lain nyindiran ngadoakeun urang can pinter tapi ku guru orang pinter waduh amin asik gitu datang alumni sugan we didoakeun ku guru aing teh engke dina waktu datang jadi pinter ayeuna bodoh teh calon bukan maut aing bodoh akeh hudang cikubur atuh pinter pan aya kan nu maot bodoh ari hudang cikubur pinter aya namun apal ilmu hakikat mah kan aya kan sebab naon batur mah geus maot ke ngaji akang rohani karena rohani da teu maot rohani mah sok tanyakeun saha nu disebutkeun maot rohani nu dipariksa sanggeus maot naon rohani lin awak ieu di alam kubur di dinya dikubur lain ari nu maot teh dikubur kumaha nanyana rohani gitu nu kabarjah anu ka mahsyar teh rohani hirup teh maot ngaji betul mah kan ari urang mah guru hirup keneh geus teu ngaji urangna hirup keneh geus tara ngaji deui batur mah geus maot ya ngaraji terus maka pinter dikubur ge dihurukan ku guruna rohani jeung rohani lamun teu ngaji hakikat mah kahartian tong dibejakeun teh kanu tara ngaji hakikat mah liur gitu kan itu bulan sapar ge di pikiran teu ngaji hakikat aing kemananya nyumput ngaratong pangis jeung sopar naon heula engke hudang deui mulud nu penting mah sopar kalau diganti keur urang mah ku mulud atau Ramadan tergantung naon hate nu tak di zaman sahabat aya tukang utang hitung tai lutung aya ahli tajrib begitu teh maka nyieun buku mujarobat ahli tajrib mitos ka dituna aya kitabna ari ulama mah nyaritakeun eta lain kadinya lompatna lain kadinya lompatna tapi salah ngalogatan salah ngamaknaan
ulah sok arinit usaha bulan sapar macari cingwe da keur usum rugi. Ari akang mah sapar teh ari sapar tas bulan naon? Bulan Muharram heula tuluy sapar. Ngamanan sapar teh akang mah tas Muharram. Kiai mah eta dina ilmu hikmah, dina kitabna abdi meuli ti Mekah. Tapi lain jadi ahli hikmat abdi mah. Hayang nyahon sok diparake ngahikmat ilmuna mana? Itu iya, salah ngamaknaan si urang. Ya kan? Ulah arinit usaha sapar teh. Waktu akang. Waktu sapar ari hate kosong tina ma'rifat. Jig arusaha rek sapar mulud waktu nu mana we ge asal hate bari eling nyaho ka Allah. Eueuh sapar kabeh mulud atawa Ramadan. Salat osok teh eling. Oh, salat sopar. Salat osok teh usul. Eta ya, amaliah sopar. Sopar teh kosong, nihil, gagal, sopar. Maripat kan. Ulah sok arusaha bari teu nyaho Allah. Engke salah niat, tarah hasil mah hasil dunia maloba ngan teu berkah. Di mana harta teu barokah ngaruksak hirup, lain ngomean hirup kitu. Nah kita baca teh sabenerna mah eta dihartikeun cari cing sopar. Da keur usum garagal ilmu lah cenah cari cing we. Waktu ribu. Mal enu usaha bulan sapar. Tapi di dia sok aya nu usaha bulan sapar. Teta ngaji nepi kana hakikat insyaallah. Datang sopar boh kasan ngadeg-deg yung. Udah diturunkan penyakit 360 penyakit. Sion papanggih jeung penyakit. Kan bae sion ge. Kan bae datang oge penyakit. Nu penting selamat. Minta tolong ka Allah yang selamat mah teu kudu ngadeg-deg. Da mulut ge ari. Eta bawa kasan teh akang. Pandinas mah parlin ari di rebo panungtungan aya rebo panungtungan teh di bulan Sejen. Na Ramadan aya. Aya dua bulan ge aya. Kunaon eta disebutna rebo wakasan? Seulah ti mah rebo wakasan. Akang artian teh aduh. Jangan pangieunkeun aji mah asupkeun ka cai ku aing diuyup. Ngara salamat cenah tina panyakit ajengan ge osok gering. Osok salamat nu penting mah gering cager deui. Teu naon. Atawa gering maot ge salamat. Salamat naon? Tina perbudakan hawa nafsu sehingga maot mawa iman mawa sakitu salamat. Kan bae paeh tina penyakit oge. Saha nu rek hirup terus Rasulullah ge panghebatna maot. Komo ajengan. Ari urang minta tulung ka ajengan hayang tong papanggih. Mun bisaeun ngahalangan mah ajengan heula we ka dirina. Angan ari ngadoa mah meunang, akang tong dicara bisa keur bawa kasan. Maca Yasin kan bae, amal saleh mah sing lain bawa kasan ge alus. Bawa kasan alus. Aya ibadah sing loba ceuk Imam Ghazali teh bari hate ikhlas kecuali narbawa kasan. Kitu aya teu Pak. Oh, di mana we ibadah? Teu papanggih bisa jadi ari Allah teu nakdirkeun mah catatan di kodam mubrom. Ari Allah teu naklukeun sifat irodahna papanggih cager deui salamat. Papanggih gering teu nanaon asal iman salamat. Itu awak gering hate cager selamat. Mending mana awak cager hate gering. Dibacakeun kamari ge akibatu amrodil qulub paling saeutik aya sabaraha 12 kamari ge diterangkeun mal dibalikan deui moal tah kitu eta nu panyakit hate daratang 12 rupa dina hate aya begitu. Tapi minta doa ka ajengan menang lain ulah kan
Kang rek provokasan doakeun abdinya sing selamat amin lain ulah kan cukali tian ulah cenah kajaya sin cek saha ulah ngadoa lobakeun amal soleh nah gitu naon we nu bisa urang akang ngadoa ngan ulah sieun ku salian ari ku sopar sieun ri ku Allah teu sieun dur lohor hees kalah kawan wah kasieun ku Allah ari ku sopar sieun ta eta ulah teh kitu kapaham maka mun teu ngaji hakikat lieur eta teh na sopar cenah sok rugi cari cing we bulan sopar mah lamun sacerewele na maca Quran maca kitab eta mau bejakeun kitabna bisa ditayangan ku akang pake ngahikmat gitu Kang dina kitab eta dijelaskeun lamun mere duit poe anu sok beak duit ngawaris fakir waduh teh aya deui we itu bakal liur lamun mitoha menta poe rebo merena Jumat coba berebo mah ceuk akang itang-itungna eta teh salah sok beak duit kaburu baweud liur tadi ditanya aku mitoha duit loba lain kitu salah ngartianana tak kudu ditakwil mana teh kan gitu nah gitu kan ayeuna mah atuh kieu bulan sopar teh bulan hate teu makrifat ka tong sieun ku sopar dibejakeun ku abdi itu alitian ngecor sopar bener kan eta rentas ku eta teh akang sopar mah cenah sok kese duit eta meunang ngan duaan anu mere anggeus itu teu kudu loba-loba jelema matak paingan cek Waisul Qarni aing mah cenah teu hayang dibaturan ku jalma anu teu sieuneun ku Allah mending sorangan aing mah cek da gunana jalma teu sieun ku Allah mah loba ngariung nu digawe doang oh kayak gitu agak sekarang mari tong sieun ku poe rebo entong naon deui sok sieun poe naon poe Sabtu tong sieun entak di zaman sahabat entaskeun ku sahabat ahli hakikat cek sahabat waktu dijieun ku Allah Allah nu nyieunna tempat dijieun ku Allah eueuh nu goreng asal ngeusian tempatna nyicingan tempat hate bari eling ka Allah itu akan waktu dijieun ku Allah ngeusian waktu bari hate eling ka ari eling teh sabab marifat ada di marifat moal eling kan matak Bal'am ge waliullah asup ka neraka karena maot keur teh eling itu teh dicabut elingna ku Allah wali ge cilaka komo urang waliullah ge lain ulah ngerasa aman aing pada sok ngaji kali tihad tenang aman ulah ajenganna ge geumpeur sarua ulah ngerasa aman di mana Allah ngabeungharkeun tong ngerasa aman tenang aing beungar ulah deui supaya tong bisa nyambut Allah nu aya diganti ku lawananana kawasan teh hukmukan nafid wa masyiatukal qahir so sing ingat hukum Allah tembus reka mana nyumput supaya tong kajadian nu dijieun ku Allah masyiatullah al-qahir maksa rek hayang rek mung Allah ngersakeun oh saha nu bisa ngahalangan kitu akang akidah ka Allah mah moal ngarasa tenang menta tulung terus ka Allah kitu ya teh akang matak dijelaskeun kieu teh ku Kiai Musannif teh supaya makrifat akang supaya makrifat ka Allah atuh lamun kitu urang teu ningali ka Allah ulah nyalahkeun Allah da masalahna di urang kahalangan ku naon ku sifatun nafsaniyah sifat-sifat nu bangsana jadi hate teu tajalli ka Allah hate teu eling ka Allah hate teu marifat ka Allah karena kahalangan ku sifat nu bangsa nafsu jadi cek bahasa sejen mah hate dikuasai nafsu matak bebaskeun hate tina perbudakan nafsu
lawanlah nafsumu, tinggikan himmahmu, berbuatlah untuk akhiratmu. Meuli kaos teh baca lain dipake hungkul. Eta nu pentingna mah tanbehna eta teh ti Imam Ghazali. Percaya henteu? Komo ka inget juga Imam Ghazali ge teu percaya. Sakitu geus dibejakeun. Masa kumaha ti Imam Ghazali 38 tahun geus naklif kitab Ihya di Baitul Muqaddas. Aing mah 38 tahun bisa naon atuh. Oh. Tak dibejakeun ceuk Imam Ghazali dalam lagi katingali nu ngaraji mun ceuk ajengan ti alitihad moal percaya jeung. Naon sababna? Hanaya. Mutak ceuk Imam Ghazali teu percaya keneh wae ceuk Imam Ghazali geus bejakeun. Dipake we hungkul dibaca tara. Astagfirullahaladzim. Ya Kang, urang jelaskeun ayeuna. Akibat hate teu makrifat ka Allah. Kabeh perkara nu ta'alluq jeung urang eueuh nu alus. Madza wajada man faqadaka lain ceuk abdi ceuk Ibnu Athaillah. Caan wanian nyoret ulama mana cisok di Indonesia anu wanian nyoret bahasa eta. Madza wajada man faqadaka. Mangih naon nu anu alus di saat hate teu nyaho Allah. Mangi harta keur ngarusak hirup. Mangi ilmu teu manfaat. Sok Kang. Ya Kang, di saat hati teu makrifat ka Allah akan akibatna hiji. Urang bejakeun 7 we lain. Hiji iman teu jadi. Lamun akang percaya ke Allah percaya teh lain iman lamun teu make modal makrifat. Makrifat eueuh, iman ge eueuh. Nah dimaksud ku iman teh makrifat. Kitu akang. Hiji eta nalika hate teu makrifat. Iman teu jadi. Amal teu makbul. Boga amal mah man waktu amal teu makrifat rek makbul kumaha amal. Mising sah ge ceuk pikih moal matak makbul amal teh moal Kang. Sabab naon? Hatena teu makrifat ka Allah. Tah kitu Kang. Katilu Kang. Turunan teguna mulia oge. Ulah agul keturunan. Cokolot ulah agul ku payung butut. Ulah agul keturunan. Teguna di saat-saat teu marifat. Oh. Kayak orang contohan heula. Saha acenah anu turunan mulia teguna teh. Contona Cep Kanan. Anak Nabi, beunghar, pinter, kasep. So. Kanan teh profesor mun ayeuna baheula can aya profesor. Pinter otakna kalabat Kanan. Saking pinterna teu nurut ke bapana. Ya bunayar kama anak. Teu percaya keneh kana tangkal kai di luhur gunung. Moal bapak moal mieu kana parahu abdi marek naik ka gunung aya tangkal kai luhur dikerem Kanan kabeh ge moal teu nurut teu pinter otak. Matak aya jamaah ge abdi Kang boga lancuk pinter pisan. Pamapatahankeun sieun jadi mu'tazilah sih. Da tara percaya ka kolot ge. Nyarita dianggap bodoh kolot teh sebab pinter teuing manehna otakna. Matu tara ada ngomong bapan cicing we. Hiji waktu mah meureunna da memang meureunnan butuh bapatah kolot Pak atuh bapatahan uing teh. Lah sia mah dipatahan tara ngadenge ka aing. Mung bapatahan bapana ge. Tara ngadenge sia mah ka aing di bapatahan oge cenah. Ah kitu. Geuning aya nu pinter
hebat soleh. Karena nyaho Allah kan. Kulantaran nyaho Allah jadi hebat. Nah, gitu. Beunghar teu guna. Di saat hati teu makrifat beunghar teu guna kan. Dah hartana moal barokah. Sabab neanganana waktu teu nyaho Allah. Moal guna. Beunghar teu barokah. Contona Fir'aun. Oh, contohnya eta beunghar teu barokah. Jabatan luhur, harta loba, hayang nanaon kacumpona lantaran teu berkah. Paeh tikerlep di tengah laut perang jeung Musa jeung kakasih Allah. Pan Musa teh kakasih Allah, Nabiullah kan. Perang Nabi Musa mah eueuh modal iteu kungkul ari Firaun kerajaan, pasukan, sok kakang pinter awakna tergering Firaun mah 400 tahun teh tekung Syria-Syria acan. Kuat bodyguardna wah rayap. Paeh pan itu. Alki asoka ya Musa tengekeun itek naga modal teh itek. Ngan ditulungan ku Allah. Eleh ta? Eleh. Tak ulah sombong pedah gagah pedah loba harta aing pedah anu ulah teu ditulungan mah eleh. Bener kan? Si Abrohah berarti rek ngarubuhkeun Ka'bah. Umat Islam kabeh anu bisa ngahalangan. Nepi teu? Teu ada ku Allah teu ditulungan. Modar Abrohah diadu jeung gajah sorangan. Senjata makan tuan. Datang manuk ababil. Ku manuk eleh teh. Cek Allah ku aing geus kitu make naon ge bisa cuma. Kudu make manuk. Bisi lieureun ring ngadon ngajarongkeng paeh mah Abrohah. Gitu manuk ababil ieu mah. Ababil tarmi nya ku batu leutik modar Abrohah. Mun eueuh pitulung kitu kan. Beunghar teu guna contona Firaun. Pinter teu guna contona iblis. Lamun teu makrifat ka Allah. Oh kakak. Iman teu jadi akang karena naon? Atuh dah karena gagal marifat ka Allah taala kan. Gagal marifatna. Ilmu teu guna, turunan mulia teu guna. Caritana boga iman teu guna. Da imanna batal. Karena batal marifat. Amalna makbul teu. Amal loba tapi hati teu marifat. Contohna Jad'an. Abdullah bin Jad'an paman Ibu Aisyah. Maka amal solehna loba tapi cek Rasul dakholan nar. Sabab loba amal teu makrifat ka Allah. Kawan bener, wan gejeg. Boga maksud loba gagal. Sabab teu makrifat. Kunaon loba gagal? Da teu ditulungan ku Allah. Seperti Abu Jahal. Bersaing jeung Kangjeng Rasul. Anu teu bogana naon Rasul. Abu Jahal mah raja apa? Bersaing eleh teh eleh gagal. Hayangan ka Ibu Khadijah teh si Abu Jahal teh bersaing jeung Muhammad yatim piatu teu bogana naon eleh. Barang pamanna Siti Khadijah sasaurang aing rek ngawikeun keponakan Khadijah. Cuk Abu Jahal da ngadenge eta di palataran Ka'bah teh pan ngabejakeun jigana ka aing. Sabab eueuh nu hebat raja daripada aing. Beunghar eueuh daripada aing. Matak poe anu disebutkeun teh geus dangdan make baju jas. Gaya ini ka Imah Khadijah cinukul dina palaminan. Datang teh khodam Ibu Khadijah. Cenah Pak tong cicing di dinya ieu mah keur panganten. Waduh geuning lain aing. Lu hasil. Lain aing geuningan cenah ieu teh. Ari tarojol teh sholawat
Muhammad nu datang make onta badak pamere Ibu Khadijah. Tuh. Cek Abu Jahal, Muhammad deui we saingan aing teh. Tak cicing we teu balik darek ngaruksak Muhammad. Ari hek teh bapakna Ibu Khadijah rek ngawinkeun teu daekeun. Mung aing cenah boga anak dikawinkeun kanu pakir sing kasep oge. Sing pinter mung aing teh cenah. Teu boga inung bapa jabat teu boga nanaon. Ibu Khadijah mah ngarti. Ka paman Noel, paman Kangjeng Rasul. Mang, ka dieu ieu pasikeun artos setengah karung. Geura daekeun cenah Bapak abdi. Heuh matre si oreng ti bapak. Cek paman Ibu Aisyah, cek paman Rasulullah. Kaula ulah nyebut jamat teu boga tah. Itu padahal mah pamere ngan nyahun si kehet Abu Jahal itu. Nyahun Abu Jahal pamere pidato ari geus kawin daekeun tah ngawinkeun kayak cenah nundah heula duit ka imah datang langsung diakadan jadi we pidato si Abu Jahal cenah teu aneh kawinkan nu geulis bari beunghar eta mah mas kawin ge dibere cenah ku awewe ngaledek sih kan da pusing gagal manehna ban. Gitu. Tak contoh gagal hirup Abu Jahal. Abu Jahal. Astagfirullahaladzim. Kan gitu. Langsung paman Rasulullah. Cek paman Rasul. Hei, Abu Jahal. Muhammad mah dibere ku awewe ge pantes ngorakene kasep pinter bener. Ari sia aki-aki pewet esan cicing deui murungkut. Kangjeng Rasul mah cicing nya mata jalma nu pastikeun hirup kudu bener bersaing menang jeung sesag bolo jeung nu leutik jeung nu gede ge sanggup bersaing bener kan pan hirup mah persaingan sebenarnya lamun akang teu sanggup bersaing mau jadi orang hebat akang. Kan bersaing teh kudu punya daya saing, akang bersaing sanggup tidak punya daya saing jadi pecundang, eleh terus. Latihan. Nah, gitu semangat. Mun akang jadi santri, aing mung jadi santri anu basajan jiga batur. Hayang jadi santri aing nu ceuk guru panghewatna, ieu teh tah kitu. Cok ajengan aing jadi kiai, aing mung jadi kiai anu jiga batur rata. Hayang jadi kiai nu amal solehna leuwih daripada kiai nu loba teu warisaeun batur tah kitu jadi orang hebat benar jadi hirup mah kudu sanggup bersaing mata pastabikul khairat saurang ngan bersaing teh kudu sanggup berkorban. Eta berkorban teh keur berusaha punya daya saing. Hartos sekang. Ya mereka ngaji, kunaon teh ngaji sia, teu boga duit keur ongkos. Eta udud jeung reueuh menang nganyuk, atuh nganyuk ngaji ge teh. Ari keur udud wani nganyuk, ari keur ngaji teu wani nganyuk. Alus mana udud jeung ngaji? Ciso. Kieu hidup. Zaman nu kitu arek jadi orang hebat mah moal kan. Baiklah bisa nyeriin HTG karate. Oh, mau jadi orang hebat. Jadi mun teu makrifat hirup boga maksud loba gagal. Contohna Abu Jahal boga urusan pajejet hate teu makrifat maka Allah. Maka dina waktu boga urusan hate kudu kenal Allah. Di mana kenal Allah eling, di mana eling diomean, ditulungan akan selesai urusan. Yo mah da teu nyaho Allah nyarane kana di sorangan piraku ku aing teu beres yo. Ceuk Allah. Sia teh cenah nanggeuna ka diri kumaha sia we geus aing moal nulungan. Pan seuseut pajejeut. Bener hirup sok aya pajejeut. Noh tah eta teh tidinya asal. Teu makrifat jadi teu eling gara-gara teu eling hirup pajejeut
Paham maka. Jadi kesalahan hirup urang kunaon bagja, teu bagja hirup. Goreng milik cek bahasa Batur mah ulah nyebut goreng milik Kakak. Salah nyebut goreng milik Kakak. Lain goreng milik, goreng hate. Goreng milik bener goreng milik ngan gara-gara goreng hate. Jadi we goreng mie tempo ka jeroanana ulah goreng milik. Tempo. Ngan kadinya we hasude ka batur alus milik saya ari aing teu. Hasude ka batur. Pikir tuh kunaon batur alus milik. Sabab alus hate. Naon alus hate? Eling ka Allah. Boga budak geulis teu sabaraha. Basajan we soleh teu sabaraha. Cek Allah keun bae sama teh peti soleh di gidangke boga salaki soleh sia. Da dididik ku salakina, bapana mah setengahna ngadidikna teh setengahna deui ku salakina. Jadi soleh. Soleh teu sabaraha, rupa teu sabaraha. Nah ari boga salaki rupana kasep, coba pinter ngaji, soleh ongko, beunghar ongko. Geus hebat. Cuk batur alus milik. Lain alus milik, alus hate. Naon alus hate? Selalu eling. Eta zaman nu aralus teh kulantaran eling. Urang mah teu sadar asa alus teu eling. Hirup mah saharga hate kan, mantak urus hate. Ari urus hate ka mana akang praktekna ngurus salat. Wah, maka mantak aya nu pinter mah ajengan. Guru abdi mah usaha pajejet boga pamajikan teh keur marupa goreng adatna goreng di. Coba pakir ongkoh dia. Aduh nu katutuh ieu. Riweuh guru. Omean salat. Hayang ngomean hirup, omean sholat. Heuda ari sholat teh pan aya pusatna Kang. Pusat sholat naon? Syahadat. Ari pusat syahadat naon? Iman. Ari pusat iman naon? Makrifat. Anjeun gara-gara teu makrifat ruksak kabeh. Saharul uyuni li ghairi wajhika batilun. Amal alus tapi bari teu makrifat hate Kang. Batal ganjaranana. Gara-gara teu makrifat ibadah loba ngan eueuh paedah karena naon hate teu mah ya aya ramyang-ramyang akang wesan nyalahkeun batur alus milik goreng milik kitu we hadeul we hate sing apa rumusna tuh akang boga budak teu pati kasepna nu hayangeun teh awewe soleh bari beunghar geulis ongko hebat alus milik cek tetangga lain hatena alus makrifat ka al jadi eling maka nu daratang nu aralus itu hate goreng poho ka Allah hate alus eling ka al hate goreng datang nu goreng hate alus datang nu ciso munah we alus milik tempok ka jero telem adi jalma mukmin mah ka sajeroan makhluk alus milik mah dohirul mawjudat tapi asal nanti mana alus miliknya alus hate mata hirup pun hayang mulia urus hate ngurus hate bisi teu makrifat ka Allah tak kitu akang beres ya mah boga budak hayang hebat hirupna dididik dengan duit yang unggul nyaho Allah teu diwahakan kita bisa bencit kolot naon sababna minteran kolot dan nyaranena kana duit mun loba duit aing hebat mun teu boga teh hebat mun teh kolot ge pencit ku aing ngarasawahna ngalir ka aing ngarep-ngarep warisan ti kolot teu makrifat nu anu marifat malin kitu lain ngaripuh kolot malah hayang nyenangkeun kolot Pak rek mana rek sodako sabaraha 100 juta ditamahan ku abdi 50 juta ngarah bapak teh beuki hebat di hadapan Allah nulungan teu nulungan ya malain bapak rek sodako 100 juta ditahan ku budakna ulah loba teuing pari aing kumaha sia maneangan we ceuk loba nu dicaram ku budak matak innal aulada ceuk Rasul mujbinatun
mukhbilatun. Bisa jadi anak jadi koret orang gara-gara ingat ke anak. Padahal anaknya hirup, sira neangan sorangan. Dididik anggeus ku aing sia diberi imah anggeus, cukup modal kolot meskitu ge neangan sorangan ka ditu ulah nyarane ka kolot. Ieu marek dipake ibadah ku aing ka Allah. Ari urang osok kitu tara. Parah. Teu bisa mere ka masjid, teu bisa mere ka pesantren, da inget ka budak, osok kitu. Maot we urangna ku budak pake ulin. Mangpaatna henteu ari geus maot hanyakal ku aing dibikeun ka budak sugan moal garelok kieu. Nyaho kieu mah ku aing we beres teh di amal pake amal ibadah. Hanyakal. Mending maot hanyakal mending teu hanyakal. Oh, ti ayeuna mikir. Ngarep ulah maot hanyakal. Aduh. Batur mah bebeakan amal soleh. Paham teu? Jadi modal hidup mah mari lain harta, lain ilmu, lain jabatan, lain turunan, lain. Di saat teu maripat teu guna kabeh nu alus oge eta. Ngan lamun makrifat bari pinter ongkoh hebat. Coba turunan mulia bari jeung makrifat ongkoh, wah tarurun nu ti kolotna wali deui ke budakna. Itu ari teu tarurun mah kade ulah kang aku hebat. Laisa min ahli kewasceptaan. Gitu. Eueuh Kang, saat teu makrifat hate ka Allah, eueuh nu berfaedah kabeh we. Keur ngarusak diri urang. Maka panggih kecuali jalma nu paham ilmu hakikat nu mengenal Allah. Ilmu eta teh moal kapanggih. Osok manggih Kang ilmu eta tara. Aya padahal mah ngan akang teu manggih. Duka ngajina keur nunutan. Kita kari ngaji tong nunutan, curing hak tingalikeun. Wah gitu. Gitu Kang. Insyaallah jadi hebat. Tuh leuwih 10 menit ya Kang. Can anggeus ngaji teh kitu liga di Cibantar disuruh ngaji. Abdi ge rek ka Cibantar deui ayeuna. Pangajian di ditu, Panganaran. Lain ulin ke Panganaran teh ngaji. Kang. Pengajian ke abdi mun ka rabo cicing di ditu ngaji. Sabab guru-guru abdi ngorang pangajikeun jang di dieu. Aya guru ge nanyakeun, "Jang, ari hate nepi ka mana jajahanana?" Ulah ngarasa hebat aing ngaguruan guru. Ulah ieu teh guru teh mencaka aing gitu. Ari kolbu nepi ka mana jajahanana? Ari ruhu nepi ka mana? Ari sirru nepi ka mana? Eta guru aing nanyakeun kitu. Kurang-kurangna maka fitnah Kang aing hebat batan guru. Nya keur guruna uing santri Abah di ngerasa hebat pada anak Abah aing goblok gitu. Kapitnah eta mah. Ulah kapitnah ngerasa hebat. Cicing udah pun guru. Teangan guru mah nu deukeut we, nu pinter batan urang, bener batan urang. Geus eta engke ge lamun geus beak ilmuna mah datang deui guru keur urang ti Allah engke. Ngan ari geus manggih guru luhur ulah teu ngaku kan wahanap. Tah ieu kasalahanana teh. Aing moal diarah guru itu mah macan tamat geus. Pan ente teh ngarti teh karena bahasa guru nu kadua pedah dibere ilmu dasarna kudu kahiji bener. Mah ngarti aing caritaan guru nu kadua nu hebat. Lamun teu dibere ilmu heula ku guru nu paneuri bareto. Ya mah lain tuh ngarah wah eta mah ayeuna mah sanapeun aing. Santri goblok eta. Teu ngurus hate eta teh Kang. Ade benernya Kang teu nyaho Allah mah keder hirup mah Kang. Jadi santri keder, jadi kiai keder. Kok mah terang ngaji keder kacida. Nyaho Allah Kang. Geus diringkeskeun ieu teh. Teu kudu boga duit heula, teu kudu pinter heula, teu kudu boga jabatan heula. Nyaho Allah. Matak ngomean hate teh nyaho. Aya anu dina ngomean salat kumaha? Syahadat kumaha? Iman kumaha mari ngomean hate teh urus hate sina makrifat ka menta ka Allah. Bari jeung hayang makrifat tuluy usaha akang teh berusaha daek ngaji. Jangan guru mursid dan makrifat mangan mursid Kang. Lamun ayeuna Kang ieu mah teu makrifat mentok pindah deui kitu. Kan wae kos Nabi Ibrahim mah. Nabi Ibrahim ge palama afalat la uhibul
ada Robi to 5 bulan lebih badag pangeran berieu orang teh surup menyai pangeran surup bener orang gitu ya kan nu yakin ayeuna bener pigawe ku urang ke isuk tamah deui ilmu salah robah deui ku urang mata wa may yataharra khaira yu'tihi nu penting saja manoh yang alus bari usaha ku Allah dibere tah kitu aka ya teh akang tadina marek caritakeun ya khususiat mursyid tapi kulantaran waktuna beak geus engke ade doakeun sing paranjang juswa sadayana nya Kang itu ulah yang ngaji tamat ayeuna bulan hari Minggu hareup ngaji deui kitu nah da inget ngaji deui terus we ngeser-ngeser kayak di Ciwantar dibahas eta coba kekara kepanggih eta ilmu eta teh Kang itu khususiat mursyid gerakan bakal hayang boga guru mursyid lamun nyaho khususiat mursyid bakal ya teh abdi hitung-hitung ngagiringan supaya jalma mahabbah ka mursyid sabab mursyid nu boga ilmu amaliyah amal ilmiah nu boga ilmu marifat ngan mursyid mun akang manggih jeung panggih jeung mursyid aka ciri hate rek dibere marifat ku Allah mata sapalehna khususiat mursyid sakur jalma nu mahjub nu rek dijadikeun jalma wusul ku Allah sok dipanggihkeun jeung mursyid mun teu dipanggihkeun moal marifat itu aka langka nu teu panggih jeung mursyid marifat kecuali bi fadlillah nu panggih jeung mursyid ge aya nu henteu geuning aing ge sok panggih teu nepi engke heula pan dituluykeun kecuali nu kahijab ku dosana sorangan ka dosana urang kan panggih jeung mursyid tapi aing ieu teh teu usul kahijab ku dosa urang mata geus boga guru mursyid ngaji sing ikhlas sing loba istighfar istighfaran dosa nu jadi teu ngarti wae ka guru mursyid teh gara-gara hate ieu pinuh ku dosa hubud dunya eta neraka sok goplah eta hijab loba poho ngarti ngaji ka guru mursyid teu ngarti tuh kakara hiji eta teh ku abdi rek 7 diterangkeun loba kabeh nama ngan rek 7 we akang ge nyaho 7 ge hebat engke teh ka coba di Cibantar dituluykeun itu lah lamun teu milu ka Cibantar YouTube aya lumayan lah daripada henteu tina YouTube oke ngan anu bisa indit mah tong ngalap cukup teh YouTube da beda anu YouTube jeung anu datang beda nu jauh jeung nu deukeut ge beda tak paha deukeut-deukeut ngaji teh jauh-jauh darek udud aduh geus udud dewa aing jauh-jauh ngaji pada deukeut-deukeut tutur mah mantap kari kanu deukeut masuk ditanyakeun da apal si eta teh didinya aya kemana eueuh ieu ngaji buah gering itu duakeun ari nu jauh mah da ternempo aing teh wawuh karep teuing eta mah aya teh kanyahoan eueuh teh kanyahoan tak kitu akang tapi ari ngaji mah lumayan aya barokahna moal luput akang ari hayang dihareup kabeh kan numpuk di hareup di tukang kosong anu hayang dihareup teu lah ka dieu ka kitu akang geus lah panjang teuing cukalah ka jam 1 sakitu nya Kang muga-muga pangaosan diberkahkeun ku Allah hadanallahu wa iyyakum ajmain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.